Gunung Malayang. Tah Gunung Malayang teh ku Abah sok dicaritakeun anu ngajegir aya di buana Panca Tengah teh. Gunung Malayang teh ieu ayeuna mah katinca ku Abah, ti Lebak mah mun siga luhur teh ayeuna geuning ku Abah dibejakeun, dicaritakeun anu ngaran Gunung Malayang teh ieu ditinca ku Abah. Sok dicaritakeun ku Abah geuningan. Tah ieu kakuasaan Allah mah gunung anu luhur ngacegir di buana Panca Tengah anu aya di suku gunung di Gunung Malayang teh ayana di Kabupaten Bandung teh ieu mata Gunung Malayang mah gede jasana wargi dulur pan aya wargi ge geuningan sok ngabutuhkeun air Gunung Manglayang. Air gunung mah meuni jernih. Aduh, da di Lebak mah paling-paling kangge ibak we jeung nyuci anu kangge sahari-hari ngaleut cai mineral mah anu sok didamel cai mineral teh gunung cai nyusu aya ti sirahnya mending ngagenclang tah Yakutan geuning satengki dari Calan ka Lebak. Tah wargi-wargi tah ayeuna buktikeun ku wargi-wargi siga kumaha Gunung Malayang teh. Nah anu sok diakutan caina teh tah matak ti Lebak ditinggal teh meuni luhur Gunung Malayang teh. Nah ari dibuktikeun mah teu siga luhur arina kulantaran ti handap keneh naek ka luhur teh moal motor oge ampir-ampiran mogok. Nah tapi teu nanaon lah, yang penting mah Abah mah nepi we ka Taman Wisata Batu Kuda biar tos di handap teh tos ningali heula untuk Batu Kuda selamat datang nah terus ditemongkeun eta mah salah sanes Batu Kuda Neng bager geulis lamun ku Neng sok digeunggeureuskeun bah tong make atrok-atrokan ka gunung atuh bisi ti Gurawil bisi Cilaka geus kolot atuh Abah teh. Keun bae atuh Neng kahayang Abah mah keun we disyukuri dinikmati sepanjang Abah masih keneh jag-jag mah masih keneh tiasa lumampah hayang apal Neng. Oh hayang apal oge atuh ulah nepikeun ka kokoronangan kitu teu kadadak kaduga mah tong make maksakeun bah keun bae da Abah paling-paling ngagoler di tengah jalan deui Abah mah keun we disyukur we dinikmati Abah mah alhamdulillah tumampi apa adanya. Tapi Abah mah keun mudah-mudahan ka wargi-wargi ka dulur-dulur aya pangampura ka Abah sanes Abah di komen tong kokoronangan oge. Gusti nu kagungan saya mudah-mudahan Abah teh ulah nepikeun ka korban kacilakaan di dieu mangkaning ka ditu lamping ka dieu lamping. Aduh tuh wargi-wargi ka dulur di Abah cariosan menyinggung kana perasaan ibu seueur kalepatan. Hapunten Abah rek mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sugan we urang teh sapanjang di dunya teh tiasa kembali kana kafitrohan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi Gusti ngajabah kana kahoyong wargi-wargi sadaya. Mudah-mudahan wargi sadaya teh sing dihasilkeun permaksadanana dibubuh kasalamatanana murang kalina sing saroleh sing gara milih sing salerdas atuh rumah tanggana ulah seueur parasea pacekcokan sing jadi keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Atuh urang keur bakal balik tiasa tobat tiasa urang ngajalankeun perintah Allah dibarengan ku iman jeung takwa. Amin ya Allah ya amin. Tah Abah mengucapkan minal aidin wal faizin. Abah moal panjangan we dipedar ku Abah rek milih deui ka payuna salami teuing. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.